biasa. Parantos lumangsur musibah banjir di wewengkon Kabupaten Bandung dinten kamari, Selasa 12 Mei 2020 genep. Ieu musibah teh disababkeun ku hujan anu macet pisan sapanjang poe nepi ka cai walungan Cirantum limpah ka pamukiman. Dugi ka ayeuna, BPBD sareng relawan masih keneh ngevaluasi warga anu kajebak di bumina. Warga diharapkan tetep waspada bilih aya caas susulan upami hujan terus lungsur. Hujan ageng anu turun ti dinten kamari ngabalugakeun walungan Citarum Mudal. Akibatna 3 kacamatan nyaeta Daleh Kolot, Balenda sareng Bojongsoang kageum ku cai. Luhurna cai aya nu dugi ka 1,5 meter saengga ratusan warga kedah ngungsi ka tempat anu langkung aman. Salian ti eta, jalan raya oge hambat pisan teu tiasa diliwatan ku kendaraan roda 2. Pamarentah parantos nurunkeun bantuan mangrupi kendaraan sareng ubar-ubaran pikeun para pangungsi.